Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun masa abdi bae Salamadian. Abdi di kelas 12 IPA 2. Di dia abdi bade ngaresensi novel nu judulna Tanjarna Juritan Jaya di Buana. Kandel bukuna aya 164 lembar. Pangarangna Yosef Iskandar. Tahun terbitna 1881. Dina carita ieu ngajaritakeun tentang kamekaran, sejarah jeung kaayaan katut kahirupan urang Sunda dina mangsa di Tatar Sunda ngadeg ka Karajaan Sunda dina abad ka-14 nepi ka ke-16. Caritana dimimitian ku diayakeun kumpul para pangagung pangesi kadaton keur nyampekeun ka Prabu Wangusita. Yen sanagara Sunda geus percaya ka Prabu Wangusita anjeunna pantes jadi ganti Raja Sunda ayeuna. Seueur pertimbangan ti para pengagung salah sahijina Prabu Wangusita geus nincak ka undakan Satmata. Para pangagung geus siap jadi tameng dada keur ngabuktikeun kakuatan negeri Sunda ka Karajaan Majapahit. Oge ngabuktikeun jayaan negeri Sunda ka nagri Nusantara. Tiwanci balebat keneh Prabu Wangusita diuk dina saungan manehna ngarasa bingung nu taya papadana. Ku diparaksana ku para pangagung pikeun jari ratu nagri Sunda nu sagemblengna. Melong alona kitu Prabu Bunisora Adipati ngadatangan manehna. Prabu Bunisora Adipati nyakinkeun alona yen pribadina geus pantes jadi karatuan. Jeung disebutkeun undakan-undakan nu geus ditincak ku diri Prabu Wangusita. Saterusna indit we Prabu Wangusita jeung rakean hujuan naik kuda bari semu rada sedih ninggalkeun pamanna. Geus satengah bulan kaliwat manehna geus nepi di hulu Cipamali di suku Gunung Agung. Manehna nanyakeun jalan kudu ka mana ari ka Majapahit teh. Dituduhkeun we ku kolot manehna ka Gunung Dihyang, tidinya manehna indik ka Gunung Dieng. Diomongkeun manehna murid ti Dihyang. Tidinya manehna istirahat jeung sempet diajarkeun ngajieun anak panah, malah Prabu Wangusita bisa nyieun keris. Tidinya manehna indit teh ka puseur dayeuh Majapahit bari mawa pakarang nu dititipkeun di tengah jalan papanggih. Ponggawa tuduh jalan keur indit ka puseur dayeuh Majapahit panggih jeung rampog basa istirahat dina pohon. Eta rampog nu loba pisan bias dialehkeun ku kijaatna Prabu Wangusita jeung rakean hujung. Manehna ditepangkeun sareng Adipati, tuluy menta ditepangkeun deui jeung Mahapati. Kaayaanna pikarunyaeun Prabu Wangusita basa papanggih jeung Mahapati hayang pisan ngancilepkeun eta sanjata ka Mahapati. Kaeta amarah teu bisa ditahan saenggeus Adipati jeung Mahapati lumayan seueur nyarioskeun basa perang bubat. Tekung silila Prabu Wangusita balik deui. Di tengah jalan pambalikan ngadengi kabar yen Raja Majapahit teh tos maot. Untung Prabu Wangusita teu maehan mun kajadian meureun bakal aya pertikaian nu dahsyat. Saprak balikna Prabu Wangusita teh narima eta karatuan nagri Sunda teh. Kacida atohna eta pangesi kedaton ku ayana Prabu Wangusita. Tidak umur ku kaitung ngora keneh. Prabu Wangusita alus ngajalankeun ka pamarentahanna. Hiji mangsa Prabu Wangusita rek ngalongok Prabu Bunisora Adipati digeger omas. Ngan teu disangka-sangka Adi Bunisora Adipati maot di dinya.
waktu karasa geus nincak tahun 1377 Masehi. Anak Prabu Wangisuta anu dua nyaeta Sang Haliwungan jeung Sang Ningrat kancana geus nincak masa rumaja. Prabu Wangisuta hayang ngajarkeun anakna hal anu bade diinditkeun dua anak Prabu Wangisuta ka Binaya Panti Jampang. Hiji poe Prabu Wangisuta jeung rakean Hulung ninggalkeun puseur Nagri Sunda. Kacaritakeun duaan eta nepi ka di wewengkon Agrabinta, tapi nu bisa asup ngan Prabu Wangisuta rakean Hujung cicing di imah Pandita dibaturan ku anakna Pandita nyata Ranisi. Prabu Wangisuta reuaseun ningali eta duaan kusabab geus ngalanggar sabaraha hiji dasa lila. Prabu Wangisuta nita rakean Hujung kudu dihukum. Mung akhirna mah Ranisi jeung rakean Hujung kudu dikawinkeun. Ningali Ranisi ngabelaan rakean Hujung, indit Prabu Wangisuta ka Banaya Panti Jampang sorangan. Di Banaya Panti Jampang, Prabu Wangisuta nepikeun maksudna ngajang kaditu nyaeta rek diasupkeun ka Jampang sangkan diwara ka prajuritaran. Hiji poe aya sawala-sawala di Majapahit nyaeta rek naklukkeun kabeh karajaan sanusantara ngadengit. Kitu Prabu Wangisuta siap-siap bisi aya serangan ti Majapahit ku cara marigi sakuriling gayah kawali. Isukna Prabu Wangisuta ngayakeun upacara suci ngaresmikeun dua batu prasasti di Sanghyang Linggahyang. Prabu Wangisuta ngaheyeuk dayeuh ngolah Nagri Sunda lawasna 103 tahun genep bulan 15 poe. Umurna nu panjang tepikeun ka bisa ngabandungan perlayana hayam murug ngadenge bela Nagri Majapahit perang paregrek Prabu tahta tepi ka tumpurna. Keadilan jeung kawijaksaan Prabu Wangisuta anu menang dijuluk Prabu Resi Buana Tunggal Dewa ngalantarankeun Nagri Sunda tanjeur na juritan jaya di Buana. Tos mungkin sakitu tiap-ti resensi buku tanjeur na juritan jaya di Buana. Aya oge kalebihan jeung kelemahan di buku. Mun ti kalebihanna bisa dibilang halus gitu bukuna bere nyaho ka kerajaan-kerajaan carita-carita kerajaan Sunda. Mun tina kalemana aya babaraha hiji bahasa nu teu bisa dikartos ku pembaca. Mungkin saatos sakitu abdi punten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.